Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangkeun nami abdi Halis Dewi Nur. Di dia abdi bade nyaritakeun dongeng anu judulna nyaeta Sumur Bandung. Cik cerita mah Sumur Bandung teh dijieun ku Bupati kadua nyaeta Raden Adipati Wiratakusuma. Harita teh anjeunna nembe uwih ti Subang diiring ku penggawa atau panjaga. Lantaran tos lalampahan jauh Raden Adipati cicing di hiji leuweung didinya teh aya tangkal gede. Lantaran capek Raden Adipati nyarande ka tangkal gede eta tuluy nancepkeun tetekena ka taneuh reup. Raden Adipati kulem ditungguan ku para penggawa satyana. Teu sabaraha lila Raden Adipati teh hudang nangtung tuluy nyabut tetekena. Pas nyabut tetekena teh ngaburia cai gede tina urut tetekenan. Para penggawana teh nanya tumanya ka Raden Adipati, "Geuning tina urut eta tetekena kaluar cai, dupe eta cai naon Raden?" Tuluy Radena ngajawab, "Eta cai Sumur Bandung. Cai anu bakal jadi kahirupan karahayuan wargi Bandung." Tembal Raden Adipati Wiranatakusuma. Satuluyna ku kasaktenan Raden Adipati Wiranatakusuma eta ti urut tetekanana dijadikeun sumur ku waktu sapeuting. Sumur eta teh nyaeta Sumur Bandung nu nepi ayeuna teh aya anu can pernah saat caina anu caina herang wae anu teu kacampur jeung cai ti Cikapundung. Tapi anu tiasa nyandak cai eta ti Sumur Bandung teh nyaeta sesepuh. Jadi teu sambarang jalmi anu tiasa nyandak cai tina sumur eta. Sakian dongeng anu diceritakeun ku abdi. Hampunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.